Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikdu ari eta bab hikdu. Hartosna dendam. Huwa ari itu hikdu. Idmaru sui eta nyumputkeun kagorengan wal hirsu jeung kadadaremes alal idai kana nganyeri. Wa sababuhu jeung ari sababna itu hikdu al godobu eta bendu. Wa yasbahu jeung turut hu kana itu godob naon tamanu khisolin dalapan pirang-pirang tingkah muharramatin anu diharamkeun. Waya jeung ari itu anu dalapan hasadul mahku di alaihi eta gawe hasud ka jalma anu dihasud. Wa syamatatu jeung aral bi musibati kana musibahna itu si jalma. Wa hajruhu jeung ninggalkeunana itu si jalma. Wa in tawaddada sok sanajan mikasih itu mahkud alaih hu ka itu si jalma. Wal iradu jeung malius berpaling anhu ti itu mahkud alaih. Istisgoron kalawan nganggap remeh ngaremehkeun lahu ka itu mahkud alaih. Wa takallumu jeung ngomong bihi ka itu mahkud alaih bil fahsi ku kagorengan ka iktiabi sapertikeun ngagibahna ka itu mahkud alaih. Wa ibsa'u sarrihi jeung ngabeja-beja kana kagorenganana itu mahkud alaih. Wa muhakatuhu jeung nyaritakeunana itu si jalma istihjaan kalawan ngahinakeun bihi ka itu mahkud alaih. Wa idzahu jeung nganyerina itu si jalma bima kana perkara yu'limu anu bisa nyeri itu mah badanau kana badana itu mahkud alaih. Wa manhu jeung nyegahna itu si jalma haqau kana hakna itu mahkud alaih. Kalayak dia seperti yen teu mayar itu si jalma hu si mahkud alaih di daenahu kana hutangna itu mahkud alaih. Wa mimma jeung eta tina perkara wa mimma jeung tina perkara ya dulu anu nganuduhkeun ieu mah ala dzamil hikdi kana celaan atawa cawadan jalma anu dendam qaulun nabi. Wa mimma jeung eta tetep tina perkara ya dulu anu nuduhkeun ieu mah ala dzamil hikdi kana cawadan jalma anu dendam qaulun nabi ari dawuhan kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al mukminu nyaeta dawuhan al mukminu. Al mukminu ari jalma mukmin, ari jalma iman. Laisa eta henteu itu mukmin bihukudin eta anu dendam.